Mugi Allah nang tayungan ka urang sama paosna. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jurut Pak Haji turun, urangnya sarua ngilu turun, tuluy mobil di kuncian, leos atuh ngaleos ninggalkeun kendaraan. Dina hate urang pinu kabagjaan babarengan jeung Pak Haji Hamid. Anu mana Pak Haji Hamid mah taat pisan kana ibadah. Tur ta anjeunna seueur contoh seueur luang keur urang mah. Anjeunna mah jalmi anu ikhlas, anu ridho, nulung kanu butuh, nelang kanu susah, teu nyaho saha-saha jelema, teu nyaho di mana, teu nyaho keur kumaha, tetep we anjeunna mah hayang ngabantu tur ta nulungan. Plus Pak Haji Hamid atuh ka tempat wudu dituturkeun oge ku urang ka tempat wudu. Leos Pak Haji Hamid ka masjid tur tadi dituturkeun ku urang oge. Bus ka jero masjid ebreh pisan atuh menikin kanggeus ngajajar sadayana jamaah rek ngadeheus kana maha kawasa Allah azza wa jalla. Urang oge ngilu kana barisan anu sejenna, ngilu berjamaah salat subuh ngalaksanakeun parentah Allah nu Maha Ghafurur Rahim nyaeta salat tur tamasrahkeun diri ka nu Maha Suci Allah azza wa jalla. Sareng sena salat baburu-buru atuh urang ge kaluar jeung Pak Haji Hamid. Anjog kaluar Pak Haji ngajak ka tukang kopi. Tur tadi tuturkeun oge ku urang. Pak Haji bungah pisan katingalina tur ta rancingeus socana teh. Teu aya katingali tunuh anjeunna mah. Da mata urang mah cilok cai atuh ngan tunuh jeung tunuh we meuni kedeplik dina mata urang teh. Den kunaon eta meuni peler kitu panon teh. Tuh ka Pak Haji tunuh wae abi mah teh. Tuh ketan tuladaan tuh, ketan. Cincin jang ketan akan napisin ke ladana sing loba ye budak sing coreng ngasih panonna ye. Nya pisan atuh zaman harita mah ketan goreng teh galede tur teu aya kacangan eta ketan teh disebutna teh ulen kacang sok atuh dibikeun ka urang dekul atuh ulen teh ku urang di dahar mending ngeunah pisan kacida tikeun kalada pisan kacida anger we leungitna tunuh teh sapanjang ngadahar ketan we nu lada geus ngadahar ketan tunuh deui we si mata teh teu pikeun ka pirek nil teh. Teka catur di tukang kopi wancing geus nunjukkeun jam 5 isuk-isuk tur ta Pak Haji geus tinggalkeun tukang kopi leos atuh blus kana mobil dek neruskeun lampah ka imahna Bu Mirda jeung ka Pak Hadi. Jurujus mobil istirande ku Pak Haji Hamid tur ta Pak Haji Hamid pok cumarita ka urang. Den KTP na tadina kepek mobil geura buka tah. Bisi poho ieu Pak Haji. Oh iya nya Pak Hajinya. Eta ada fotokopi na eta teh alamat da patokan eta ke urang eta di mana eta alamatna teh Den? Mun Pak Haji di dieu mah garogol Pak Haji garogol Den lain garogol we Den mah aya nu sok emut kana karehol Pak Haji nah kaleur hiji kolot teh kunaon ai Den garogolnya kadeukeun ke dieu urang tanyakeun tempatan belah mana-mana teh. Geus kitu mah teu fotokopi KTP teh dicekelan ku Pak Haji Hamid disimpen dina kepek hareupeun setir. Laju kendaraan teu pati gancang seperti biasa sabab kendaraan beuki loba nu asalna hawana tiis meni hareurang barayeung yang panas kacida. Pak Haji Hamid mah tongoy we moal mobil ai urang mah rutret we sejajalan estu ning kakarekeun nincak ka Jakarta meni asa bangga ieu hate bisa nincak ka Jakarta. Tuh kadieu alamat Neng Mirda mah eta alamat di Petamburannya Den ya. Muhun Pak Haji. Tah kadieu tuh awas tuh.
tuluy mobil asup ka belah kenca blus kasalah saya jalan anu leutik laju tidinya lalaunan tur ta Pak Haji bade rutret neangan nomor imah anu sarua jeung dina KTP. Gok atuh dihareup anjo ka salah seji tempat anu halamanana lega reg mobil ngaraneg di eta patempatan tur ta Pak Haji pok cumarita den ti dieu mah urang leumpang ieu da geuning kana mobil menihala rese tur tak asa pinuh da mah isuk-isuk jiga lamun rek sakola jeung nu digarawe mun teu Pak Haji dina mah ngahalangan kinten-kinten moal deui mah lega den kayu urang teangan we da tinggal neangan nomor imahna ieu mah jalanna mah geus bener kelurahan geus bener tinggal imahna ayo urang teangan mohon atuh Pak Haji cek urang balik turun tina kendaraan geus kitu mah tuh urang jeung Pak Haji ngaleos dek mapain neangan nomor imah anu aya di eta patempatan. Sababaraha meter tina kendaraan urang leumpang jeung Pak Haji Hamid gok atuh ka salah saiji imah anu nomorna sarua jeung dina KTP. Tah den. Ieu nomor 35 ieu. Tah nya. Ieu nya benernya. Oh ieu nya Pak Haji nya. Luh bisi salah ieu teh imah teh gede-gede teuing den. Nya Pak Haji. Ni lalegak ieu nya resep bumi teh. Pagerna ge meuni jangkung, tapi meuni ti iseun nya Pak Haji nya. Abis si salah bisi lain ieu den. Imahna gede-gede teuingnya iyo gitu imahna lain den. Duh Pak Haji nomor bener tapi Pak Haji ragu ieu teh. Nah ragu Pak Haji kumaha kitu ya imahna meni gede-gede teuing abis salah den. Moal panginten Pak Haji terus alamat leres mah kela-kela penasaran sabab sugung ieu imah di jero teh tutu aya urang ka warung heula ieu urang nanyakeun. Urang jeung Pak Haji Hamid ngaleos di eta tempat nyampeurkeun ka salah saji warung ge atuh urang teh diuk dina bangku. Geus kitu Pak Haji lain nanyakeun kalangkah ditah ngopi ka urang. Den, sok kopi ge ayeuna mah. Mangga Pak Haji. Tuluy Pak Haji cengkat bari jeung pesen kopi. Bisa bikin kopi, Mbak? Oh iya Pak. 2 saja bikin kopi. Dari mana Pak? Dari Bandung Bapak mah. Datang ke sini mau ke saudara. Cek Pak Haji Hamid tuluy diuk deui. Tekung sirila kopi dijieun tur tah sok atuh dibikeun ka urang duaan. Pok atuh Pak Haji Hamid nanyakeun. Mbak, maaf. Bapak teh dari Bandung.